Suatma sohor aki sakti kamari mah demonstrasi dahar batu jeung surabi geranu surak pada muji abah kuat atuh abah jadi beuki nekat dahar marmot beak obat abah beuki nekat beuki pupujieun tuluy abah nyopot jubleg niat rek dilegleg abah naha ari singa abah ngajehjer aduh lajar sisi pager pak dibut apa digotong basuat makam Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng vlogna Kang Jayus dina segmen anu munggaran dina segmen Koropake Jayus simkuring kiwari aya di lapangan Brigip di Cimahi. Dina tangget ieu simkuring bade ngalakukeun hiji naon teh percobaan atau eksperimen. Bade naros ka sawatara nonoman oge sawatara pengunjung anu aya di Brigip ieu. Simkuring bade ngetes atau napi bade nyobian naroskeun ku basa Sunda. Kumargi simkuring yakin di Brigip ieu seseueurna pengunjung atau anu sanumping ka dieu teh nyaeta orang Sunda. Tah kumargi kitu simkuring kalersan dina danget ieu bade nyobian cikan nonoman urang Cimahi oge pengunjung urang Cimahi masih kene tiasa henteu ngalarapkeun basa Sunda dina kalimah anu leres. Maksudna simkuring ngalakukeun eksperimen ieu sanes bade naon namina teh sanes bade ngamomorekeun ka wargi-wargi anu nganggo bahasa Sunda. Nanging simkuring bade ngetes cikan undak usuk bahasa Sunda anu kiwari di tos arang langki digunakan ku urang Sunda ieu masih kene diaranggo henteu ku nonoman urang Sunda khususna di Cimahi oge masyarakat dina umumna. Aya sawatara kalimah pangintun anu atawa sawatara kecap anu baris ku simkuring ditaroskeun ka anu araya di dieu. Naon wae kalimah atau napi kecap anu bade ditaroskeun ku simkuring anu bade diujikeun ku simkuring mangga teras sakseni naon wae anu baris kajantenan dina segmen Koropake Jayus ieu. Oke, kibari simkuring parantos kenging sawatara wanoja urang Cimahi. Ayeuna simkuring bade ngayakeun patarosan. Ieu ieu masih sekolah. Di mana sekolahna? Di TI Pembangunan. TI Pembangunan. Oh, teknologi anu di Leuwih Gajahnya. Oke. Kelas sabaraha? Kelas 3. Kelas 3. Oke. Tapi orang Sunda kan ieu sadananya? Oke, orang Sunda. Oke. Upami pelajaran bahasa Sunda dugikeun ka aya di TI aya teu? Kelas 3 mah kan. Teu aya, kelas 1 kelas 2. Kelas 1 kelas 2 aya. Di SMP aya? Sami SMP aya. Oke. Ayeuna bade nu ditaroskeun sanes ieu sih saresna mah sanes moal-moalna naon sih mung hayong terang. Kapungkur kan dina pelajaran bahasa Sunda. Dina bahasa Sunda teh kan aya macem-macemnya. Dina makan wae aya sabaraha perbedaan gitu nya. Cik ari makan kanggo nyalira naon? Misalkan urang nya nu naros saya mau makan. Upami lemesna Abi bade mam. Ari neng ieu? Sami. Neng ieu? Oke. Bapak sudah makan belum? Bahasa Sundana kumaha? Nu lemesna. Siapa tuang? Nah, terus ari neng? Sama ya. Neng ieu? Sami. Oke.
Nyantai bari aniprek. Upami mandi. Sebentar, saya mau mandi dulu. Upami kasepuh nyarosna kumaha? Ayo tiasa. Sebentar, saya mau mandi dulu. Tah, upami dina bahasa Sundana kumaha? Ada nabi kia upami kararencangan weh. Anu kan bahasa Sunda teh aya bahasa loma. Loma teh biasa kararencangan. Aya bahasa panengah. Panengah teh misalkan kasaluhureun tapi misalkan ieu teh ka pembantu. Walaupun emang simbana saluhureun urang, tapi kadang aya bahasa panengah. Tapi jarang dianggo. Aya deui bahasa lemes, biasana ka sepuh atau napi ka anu disepuhkeun. Tikan. Bahasa Sundana kanggo kararencangan. Sebentar saya mau mandi dulu. Oh gitu kararencangan ge. Sok sopan gitu lemes gitu kararencangan oge. Ya, aya kasar oge. Aya upami biasana kararencangan nu tos loma terus biasa gitu kumaha? Ya, heula. Mandi heula gitu. Oke. Neng ya kumaha sami? Upami ka sepuh atau napi ka anu saluhureun kumaha? Ka manya kan ka sepuh urang ka mama atau napi aya guru ya. Neng ayo berangkat misalkan ayo ang mios. Oke Pak, sebentar saya mau mandi dulu tapi bahasa Sundana kumaha ka sepuh? Abdi bade ibang we. Bade ibang. Oke, kayaknya dibahasnya bari tos aya 2. Terus duanya tadi anu makan, nembe mandi, ayeuna tidur. Patarosana kieu, kalimahna teh contona, aduh saya udah ngantuk, saya mau tidur dulu. Upami kararencangan kumaha? Cobi kararencangan kumaha? Iya, kararencangan banyak. Punten abi tos mungkin kan? Cobi kararencangan kumaha? Upami kararencangan. Geus lah, urang geus dunuh arek sare heula. Nah, ayeuna umami sepuh. Kau upami ka sepuh kumaha? Balik kulam heula. Upami anu naroskeun kieu, bapak aya di waler. Oh, ayah sudah tidur. Kumaha? Aya. Bapak nuju kulem. Nah, gak tahu. Oke. Terus tilu nya. Nah, dina bahasa Sunda makan aya sawatara atau ada beberapa gitu nya. Bapak banjarnya bahasa Sundanya. Aya sawatara bahasa Sunda, aya sawatara kekecapan dina bahasa Sunda. Dina makan wae aya tuang kanggo ka saluhureun, ka sepuh. Upami ka nyalira neda neng atas tuang, nembe pisan abi mah neda. Gitu nya. Upami kararencangan mah dahar we biasa. Eta bahasa loma. Da kelah aya dareula nya, gitu eta dina bahasa Sunda. Jadi di bahasa Sunda teh aya undak usuk basa, aya tumpa-tumpa, aya panta-panta basa. Jadi kanggo ka sapantar, sahanapeun, tah upami ka sahanapeun atau napi ka murang kali, mam. Janten upami neng mah teu biasa nyebut mam. Kararencangan. Neng teh hoyong sopan gitu nya. Teu tiasa mam. Upami yang sopan ka sapuh neda. Ke atuh mah sakedap hoyong mam heula teh eta lepat. Nya, kedahna hoyong neda heula. Terus tadi non nu kadua teh mandi. Upami kanggo nyalira nyaeta mandi kanggo karencangan. Ke sakedeung urang arek mandi heula eta leres. Upami ka murang kali ka sahana budak alit murang kali nyebatan teh naon cing? Ibak. Mama tuh si ade meni hararese can ibak eta leres. Kanggo ka budak murang kali. Kau upami kanggo ka sepuh mah siram. Saha nu di sumur mila-mila teuing teh? Itu aya bapak nuju siram. Kitu nya. Terus anu katilu naon tadi teh? Tidur. Dina bahasa Sunda
upami kanggo kanyalira, sopan kanggo kanyalira, misal ditaros ku sepuh, mah neng tos tunduh bade mondok. Janten kanggo nyalira teh mondok. Upami ka murang kali kasanapeun naon ka budak alit. Bobo misalkan masih ade tuh ya tos wengi can bobo wae. Eta leres. Upami ka sepuh kulem. Kitu nya. Upami ka sepuh mah kulem. Terus aya ngentilunya. Atau aya di opat teu aya nya atos. Nah, janten kumaha tos ya tos ngartosnya. Nah, eta sawatara kekecapan. Kecap itu kata. Kekecapan dina kalimat itu kalimat beberapa kata dalam kalimat upami dina bahasa Sunda upami dina bahasa Indonesia nama anu salami ieu tos arang langki teh jarang dianggo biasa nama ya bahasa Sunda ayeuna teh tapi henteu lepatnya ku diajar ku nganggo bahasa Sunda nage atau untung masih kene kersa ngagunakeun bahasa Sunda. Ulah dugikeun ka nonoman teh pemuda atau orang anak-anak muda orang Sunda teh dugikeun ka gengsi nganggo bahasa Sunda. Tetep we anggo teu nanaon. Dangke oge ku kabiasaan mah bakal penak jeung anu tos ngartos bahasa Sunda. Biasana orang rada diajar gitu. Oh nu leres teh ieu. Kege lami kalamian mah urang bakal diajar, bakal berubah. Bakal oh iya anu leres kanggo nyalira ieu, kanggo murang kali ieu, kanggo sepuh kieu gitu nya. Terusnya atur nuhun nya ya sadayana. Teu nanaon kan dilebetkeun ka YouTube nya. Kayak pilarian pokona mah channelna Kang Jayus ya, Bang. Nya atur nuhun neng. Nah, tadi sim kuring parantos nyobian naros ka opatan mojang-mojang orang Cimahi anu kusim kuring nyobian ditaros janten nya sim kuring kanggo didenget ieu panginten kumargi teu dikonsep heula ieu teh ngadadak kumargi teu dikonsep kedah mah kemah hiji waktu kedah di naon namina teh kedah ditulis heula naon wae patarosan bade ditaroskeun janten henteu bingung sapertos nembe mah sim kuring ge bingung kitu nya tah ayeuna urang nyobian milarian anu kersa di taros-taros deui. Neng, nyungkeun waktu sakedapnya. Bade naroskeun bahasa Sunda. Orang Sunda kan ya? Orang Cimahi di dia, orang asli Cimahi sanes. Orang mana? Orang Tasik. Orang Tasik mah percanteun bahasa Sundana sae. Ya ieu teh nu sapalina orang mana? Sami orang Tasik. Abi orang Garut. Biasana orang Tasik, orang Garut punya Priangan Timur. Biasana bahasa Sunda masih kena sae. Terus sawios ya direkam ke pami dilebetkeun ka YouTube terus sawios. Terus sawiosnya aya tilu patarosan. Tadi tos naroskeun oge ka nu sanes. Bae naroskeun teh kieu. Aya tilu kecap dina bahasa Sunda anu ilaharna sok lepat dilarapkeunana. Misalkeun tuang, aya makan, mandi, tidur, pamina bahasa Indonesia nama. Nah, upami teteh duaan, uningnya teu bentena makan dina bahasa Sundanya. Makan kanggo ka murang kali, kanggo urang pribadi, sareng kanggo ka sepuh. Makan, tidur, mandi. Nah, upami kanggo teteh ditaros ku sepuh makan naon bahasa Sundana kanggo teteh pribadi. Kanggo pribadi. Mun, misalkan ku abi ditarosnya kieu. Neng nuju naon? Jadi baya tilunya. Mun. Mami tuang. Mun. Kangge pribadi mah dedak, kangge sepuh mah tuang, kangge murang kali mah mam. Lara. Tuh ya kan cik abg benten nya ari orang Tasik mah. Tangtos bahasa Sundana masih kene sae. Ayeuna tidur. Kulem. Kanggo saha kulem? Kulem kangge sepuh. Mohon. Teras? Oh, kangge murang kali. Mohon. Kanggo pribadi?
Kanggo nyalira naon? Ayeuna anu hiji kasar tapi Naon coba nu kasara naon? sanes ya. Nya apa mi loma anak? Berarti aya opat. Aya nu loma teh pami ditaros ku rerencangan. Damanya ku rerencangan urang nyebat kulem. Tah naon dah? Nah, naon? Sare leres. Upami kumama ditaros manya urang nyebukeun mah neng mah rek sare manya gitu. Bukan yang orang kali. Bobo kamu barangkali leres. Kanggo nyalira naon? Kaya. Kanggo nyalira mah bade Pondok. mondok. Mun kanggo nyalira mah mondok. Ayeuna nu katilu tadi teh mandi. Mandinya leresnya. Oke. Cobi numutkeun teteh duaan upami mandi dina bahasa Indonesia upami dina bahasa Sunda kanggo murangkali kanggo urang karerencangan sareng kanggo sepuh mah. Anu naroskeun aya Pak RT ye bade ka bumi Neng. Naroskeun. Neng si Bapak aya? Aya. Ada apa di dalam tapi lagi mandi. Tah, cik bahasa Sundana kumaha? Nuju Duka jamban biasa naon. mau nuju naon di zaman deh gitu. Taluk. Jadi terang uningana mung ibak unggul. Oke. Janten dina kecap mandi dina bahasa Sunda ibak dilarapkeun kanggo murangkali. Si Ade ini murangkali. Mama itu si Ade meni alim ibak. Eta leres. Upami kanggo nyalira karencangan tos di telepon. Hayu orang ini kayak tuh orang rek mandi heula. Eta mandi kanggo nyalira. Upami kanggo sepuh dari Pak RT naroskeun Bapak. Tah waleranana aya Bapak nanging pun Bapak nuju siram. Siram nembe nguping teh. Nembe nguping ya. Tadi na bahasa Sunda teh upami lemesna mandi teh nyata siram. Gitunya. Kumaha orang Tasik spesial ditaroskeun si jadi ya. Rumah bahasa Sundana naon? Kanggo batur. Rumahnya Pak RT sebelah mana? Bahasa Sundana kumaha? Pertanyaan eta. Ulangi pertarosan teh abi. Rumah Pak RT sebelah mana? Tapi bahasa Sunda. Anu naroskeun tapi orang narosna ka sepuh. Bumi Pak RT paling mana? Laras. Rumah saya yang catnya merah. Aya duanya. Aya bumi aya rorompok. Tah pami kamu nyalira? Rorompok bumi, rorompok. Anu mana anu kau nyaliran mana? Rorompok ya? Rarompok. Alhamdulillah. Katawis nama hari teteh duaan mah kumargi orang Tasik masih kene Sunda masih kene ieu sae janten nya katawisnya ketinggal masih kene seueur patarosan anu tiasa diwaler kalayan leres gitu. Hatur nuhun teh nya waleranana. Mangga atur nuhun teh. Ayo dedekian. Hai. Dede, ning apa-apa? Dek bang ada mau video deh, Bapak yuk dek. Dek. Teteh ha, punten tiasa nyaro sekedap. Orang Sunda kan ya? Orang mana? Orang dia atau orang mana? Orang Banten. Nah, ya unik ya. Nu di wawancara teh tadi aya orang Cimahi, aya orang Tasik, orang Banten. Sadayana ngaros bahasa Sunda kan ya? Oke, yuk. Orang Banten biasanya bahasa Sunda teh sok bahasa Sunda anu egaliter. Anu cek orang dia mah Sunda kasar cenanya. Tapi abi ngabuktoskeun ieu ka Kang. Kang, dina bahasa Sunda kan dina bahasa Sunda anu lemes unda kusuk bahasanya dina unda kusuk bahasa teh aya tingkatan-tingkatanana. Tah ayeuna abi hoyong naros ka upami dina bahasa Sunda makan ya, dina bahasa Indonesia kan makan. Upami kanggo nyalira teras kanggo ka budak leutik kemurang kali sareng kanggo ka sepuh naon wae Kang? Makan biasa kalau di Banten. Makan. Mam.
Mam. Terus naon deui? Kalau budak dewasa mah tuang Kanu dewasa tuang. mun teu dahar. Henteu dahar. Cik, abi mah hoyong kaum akang mah khusus pasian contoh kalimat anu biasa anu sakatrang akang we. Cik. Misalkan kieu. Tunggu sebentar saya mau makan dulu. Daguan sakedap bade emam lah. Oke. Ayeuna upami kieu. Bapak sudah makan belum? Sobat tos maaf can. Bapak udah mau. Jadi anger mam gitu nya. Teteh kumaha teteh? Suara teteh kumaha? Teteh orang mana? Bandung. Teteh orang Bandung. Pituin Bandung teh. Mohon asli Bandung. Cikan sahur teteh kumaha anu tadi nu perkawis makan. Bade tuang heula. Oh tuang kerencangan ge, san kerencangan anu tos biasa tos caket oge. Oh. Terus ayeuna Kang, patarosan deui. Sebentar saya mau mandi dulu. Upami ditaros ku rerencangan kumaha? Tungguan bade ibak heula. Kerencangan oge sopan gitu lemes gitu. Kerencangan sok rencangan amung. Anu biasana kerencangan Di Banten mah mandi teh bahasa Banten. Mandi Padahal na? mah itu teh Indonesia kan. henteu. Mandi. Henteu. Sunda. Mandi. Mandi Sunda. Oh, Mandi itu bahasa Sunda, termasuk putih. Putih itu bahasa Sunda. Ya. Putih itu bahasa Indonesia. Putih itu cirik putih celak herang. Kaurugan menyan putih. Cocok gitu kan? Ya istilahnya. Jadi putih itu bahasa Sunda, Kang. Pami di Bandung kumaha? Gua tungguin, gua mau makan dulu. Gua mau mandi dulu. Kumaha? Antosan Kerencangan. daguan bade ibak heula. Oh, sopan ya kerencangan. upami nu nyampeurna teh sepuh kumaha dah? Sundana kumaha? Pak RT ya nu naros. Antosan bade mandi heula. Bade. Sami di itu mah rata-rata gitu. Rata-rata gitu. Ke bisa ngambil lembes. Oh, di Sunda Banten mah. di Banten mah iya. Hiji deui. Hiji deui nyaeta tidur. Upami kieu kalimatna. Gue udah ngantuk nih mau tidur. Nu narosna rencangan kumaha? Bahasa Sundana. Aing tos tunduh bade. Aing geus tunduh ya sare gitu. Oke. Upami nyariosna ka PRT deui. Itu tunduh bade mah. Bade bobola. Kan aya unda kusuk basa. Janten upami dina basa Sunda mah makan aya sababaraha kecap anu biasa dipake dina basa Sunda. Emang ABG terang di Banten mah Banten, Bogor, Tangerang, nya sampai Banten nya eta mah nya Bogor gitu nya. Sundana teh Sunda egaliter, kumargi sejarahna kapungkur upami Banten, Bogor gitu mah kan teu lebet Mataram. Jadi Sundana teh Sunda nu lempeng we gitu. Bahkan bahkan malihan rencangan abdi kan di Jakarta. Kedamel di Jakarta. Orang Bogor, orang Banten ngomongnya teh gitu aing ge kabadog heula. Kan karena itu nya nyarosna teh. Sia gitu kan. Ngaing gitu. Tadi na bahasa Sunda nu Bandung, Priangan Timur mah upami makan teh, upami ka budak leutik, mam, upami ka rerencangan dahar, upami ka sepuh neda teh maksudnya kayak kamu nyalira kayak sekedap abdi bade neda heula sebentar saya mau makan dulu upami ngobrolna sareng sepuh tapi upami eta mah upami sepuh mah bisakeun bapak aya nuju tuang nya upami nya teh nya leres kan gitu leres gitu nya hatur nuhun Kang wawancara teu sawios di kana YouTube kan teu sawios siap Kang Jayus. Ayo pokoknya mah pemidina pencarian Pilarian Brigip Cimahi biasanya insya Allah ayah abdi ya. Da jarang anu ngaliput di Brigip mah. Oke, nuhun Kang.
Nuhun teh. Alhamdulillah satu acan dipungkas dina segmen koropak dina munggaran ieu. Kaleresan simkuring pendak sareng sabubuhan siswa-siswi ti mana Bapak ieu teh? SMA Cisarua. SMA Cisarua, SMA Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Janten simkuring teu sawieusa nyukeun widi kanggo naros sabawatara patarosan ka siswa-siswi di dieu nya. Mangga lajengkeun. Mangga. Wilujeng siang Wilujeng siang. sadayana nya. Tah ayeuna akang teh bade tumaros kumargi dina danget ieu basa Sunda di kalangan nonoman teh atos arang langki dianggo perkawis undak kusuk basana. Nanging kapungkur simkuring nalika ngobrol sareng Kang Ibing teu kenging disalahkeun cenah. Teu meunang disalahkeun barudak keun salah oge dina undak kusuk basana. Ku geus daek make basa Sunda oge geus syukur. Sakit oge tos uyuhan masih keneh kersa nganggo basa Sunda. Henteu lugue teuing lah nya di Bandung deh. Tah ayeuna akang bade maparin sabatara patarosan. Dina bahasa Indonesia kan aya ari Indonesia mah bahasa, upami Sunda mah bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tah dina bahasa Indonesia teh aya makan. Tah sedengkeun dina bahasa Sunda makan teh aya sababaraha. Aya kanggo murang kalih budak leutik, aya kanggo basa loma sareng rencangan, aya kanggo pribadi nanging pemi sopan, aya oge kanggo sepuh. Tikan numurkeun akang saya dan namina teh Fahrian. Akang Fahrian, ya Kang Sa? Lukman. Lukman. Upami kecap atau napi nya kecap makan dina bahasa Sunda aya sabaraha? Aya 3. Naon wae coba ya? Upami kanggo kanyalira manada. Ada, leres. Upami kanu kasapantaran kecap loma teh panginten dahar. Dahar, Upami leres. kanggo anu sepuh mah tuang. Tuang. Upami kanggo kamurang kalih budak leutik. Mam. Keprok ke rencanganana keprok ke leres. Nah, ya janten Tasik Garut mah masih keneh. Mau dianggo bahasa Sundana. Oh, di Tasik palingan ada. Akang ti Garut ye. Oh. Ayeuna aya deui keca upami dina bahasa Indonesia mah kata tidur. Cobi dina bahasa Sunda tidur aya sababaraha? Upami kangge nyalira panginten mondok. Leres. Upami kangge ka kecap lomana mah sare. Sare leres. Upami kangge sepuh mah panginten kulem. Belum kanggo kemurang kalih Bobo. laras di keprok deh rencanganana. Pinter. Pinter. Tah ayeuna mandi. Upami bahasa Indonesia mah bapak mandi, saya mandi, kamu mandi, kan mandi sahiji gitu nya. Upami dina bahasa Sunda kumaha? Kangge nyalira. Kamu nyalira? Hilap deui. Kanggo nyalira hilap deui. Sama sanes. Oh, sanes. Iba kanggo panginten anggung barangkali nya. Kamu murang kalih Iba kanggo barangkali. Mohon. Abdi panginten siram. Sanes. Oh, kau kasepuh siram. Kalau sepuh siram. Sepuh siram. Kamu nyalira? Kau nyalira hilap deui. Kamu nyalira? Hah? Kamu nyalira mandi naon? Ditaros ke kuda rencangan ya? Lo udah siap belum? Bentar gue lagi mandi. Sundana gue nggak? Ibak kanggo Ibak mah kurang kali. Dina bahasa Sunda mandi kanggo nyalira nya mandi. Oh mandi. Mandi mah Oh, mandi. Upami Siram kanggo ka sepuh, kanggo kamurang kali ibak, kanggo pribadi mandi. Ayeuna urang tamihan deui rumah gue yang warnanya merah. Karena rencangan. Ada nabi ya, Dek, rumah ada yang ada nabi. Dek, tahu rumah Pak RT? Oh, rumah Pak RT yang warnanya merah, Ya. yang catnya merah. Upami kanggo kanu sanes manyebatna bumi. Mohon. Upami anu nyalira marorompok. Laras pisan. Tara rompok. Upami kieu mah resep kedana teh ku Pak kedah diserat heula nya bae naros kieu teh. Ieu mah dadakan. Jadi aya segmen Koropaki Jayus ya teh Kang Jayus ya teh nemean episode nu munggaran. Nanging insyaallah kapaeuna bakal seueur deui ngaguar ngeunaan bahasa Sunda. Jadi channel abi mah segala aya gitu.
kulinerna aya, desainer aya, vlog sadidina aya, paranormal experience lagi aya gitu. Tah aya ayeuna segmen anu ngaguar ngeunaan bahasa Sunda gitu. Upami serius bahasa Sundana naon? Ieu. Serius. Keyang. Kayang itu tekun. Serius. Serius teh. Sing serius Gemet. Gemet itu teliti. Serius. Aya nu uningat teh serius bahasa Sundana naon? Aya nu uningat teh Neng, uningat teh serius. Oh, Nami band sanes. Band serius kan. soson. Soson itu Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Serius. Bahasa Sundana teh Daria. Oh, Daria. Oh nya. Daria. Kumargi langki di Langki di Ambo, janten biasa nama janten hilap. Oh, gitu janten nya. hilap. Sing Daria atau ari ngomong jeung kolot teh gitu kan. Sing serius ari ngomong jeung kolot teh. Tah ayeuna ade-ade aya nu uningat teh selamat datang bahasa Sundana. Wilujeng sumping mah terjemahan langsung tina selamat datang. Selamat datang wilujeng sumping. Tah upami bahasa Sundana naon? Aya nu uningat teh. Sakandenan we masa kandenan. Selamat datang dina bahasa Sunda pami wilujeng sumping eta teh terjemahan langsung tina selamat datang. Nanging aya bahasa Sunda anu mandiri kanggo wilujeng sumping atau selamat datang nya eta bagea. Oh nya. Nya emut kan? Bagea. Jadi wilujeng sumping mah terjemahan langsung tina selamat datang. Janten pami dina bahasa Sunda mah bagea. Nanging alhamdulillahnya ku saki oge masih kene aya, masih kene seueur geuningan nonoman Sunda khususna di Cimahi anu masih kene aruninga ngeunaan undah kusuk bahasa Sunda, masih kene uninga kekecapan dina bahasa Sunda utamina mah dina kanggo ngalarapkeun dina hiji kalimah. Ku sakitu oge urang kedah syukur kedah nganuhunkeun sing horeng masih kene seueur nonoman Sunda anu masih kene mirosea, nonoman Sunda anu masih kene naon namina teh ngamumule kana basa Sundana. Panginten sakantenan segmen Koropa Kang Jayus dina episode anu munggaran ieu urang pungkas dugi ka dieu wae. Insyaallah sok sanaos kalintang basajan pisan kumargi dadakan teu di naon namina teh teu di konsep heula nanging mudah-mudahan teu ngalukarkeun naon kuciwa kanggo baraya anu nongton. Insyaallah kapayuna Koropa Kang Jayus baris diropea deui, baris konsep deui lah pokona namanya. Dugi ka dieu wae Koropa Kang Jayus kanggo episode anu munggaran di lapangan Brigi Pujang Cimahi, sim kuring Kang Jayus, seja undut mungkur undut mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun ya.